dengekeun Heeh. Nah jalan tol bet disebut jalan tol. Kusabab jalan tol mah keur mobil, temen jalan raya mah keur motor. Ah teu bisa kitu salah ai maneh. Nu bener jawabanna naon atuh? Kusabab jalan tol dijieunna ku lalaki. Lamun ku awewe mah lain jalan tol atuh. Terus disebutna naon? Nya jalan til atuh pan dijieunna ku awewe. Jangan tolong dah. Sok ayeuna urangan tebak kumaneh. Jalan naon bisa pakai masak? Jalan mah kabeh ge jang lempang. Jang kendaraan tak dipake masak. Sok ngaco mae. Aya jalan bisa dipakai masak. Sok naon bejaan urang ye. Yang apa maneh? Jalan. Jalan. Minyak jalan tah Nah eta maksudna teh. Tolong siapa? Tolong siapa? Sok ayeuna ulangan pang nebakeun kumaneh heuh. Heeh. Jalan naon anu bisa joget? Liar maneh mah. Jalan mah teu bisa joget. Kalau jalan mah bisa joget kieu aja. Gitu maneh. Aya maneh jalan nu bisa joget. Jalan naon? Yo. Jalan goyang, jalan goyang, jalan goyang. Nah, dengekeun ye terakhir tebak heuh. Jalan naon nu panjang aya tanggaan tapi jiga beusi. Pikiran we kusia taluk ah. Rel kereta api taluk. Jalan naon anu sial? Pemikir maneh mah jalan naon nu sial da eueuh dong. Oh iya ai maneh nyaho. Sok naon bajaan urang. Jalani hidupmu dengan penuh kesabaran. Tolong ya. Tolong ya. Oh, ayeuna urangan jalan naon nu bersyukur kalau Jalan mah kabeh nu bersyukur mun jelema tah heueuh bersyukur ka Allah. aya maneh. Sok naon jawabanna? Jangan lupa berdoa, baca bismillah dan alhamdulillah. Amin. Sok ayeuna urangan heuh. Sok. Jalan naon anu pas di hati? Emangna jalan naon dong? Sok coba kanu kamera tuh. Naon? Hayang apa maneh? Sok nangtung heula. Sok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tah eta jalan anu pas di hati.